Al-hikayatu ari carita al-ula anu kahiji. Cerita yang pertama eta fi afdholiyati ahli ilmi dina mertelakeun kautamaana ahli ilmu, nerangkeun kautamaana ahli ilmu. Wa husni khotimatihi, waalaikumsalam, jeung saena panuntunganna ahli ilmu, jeung saena panuntunganna ahlul ilmu, saena panuntunganna ahli ilmu. Wa hukiya jeung dicaritakeun kahiji, wa hukiya jeung dicaritakeun naon anna ba'dun nasi saenyana sabagiana manusia, saenyana sabagiana manusia eta ikhtalafa berbeda-beda saha ba'dun nas sahasrat. Eta ikhtalafa berbeda-beda sahasrat atau ba'dun nas fi syarafil alimi dina mulyana jalmi nu pinter, dina mulyana jalmi nu pinter al-fasiki anu fasik. Wa syarafil jahili jeung mulyana jalmi bodoh, jeung mulyana jalmi bodoh al-abidi anu ahli ibadah. Perbedaan antara yang pintar tapi fasik jeung jalma nu bodoh tapi ahli ibadah. Fakhoroja mangka kaluar saha ahadun hiji jalmi minhum ti itu nas, minhum ti itu nas talu berada bisa. Wa dhahaba jeung indit saha ahadun, jeung indit saha ahadun ila saumaatil abidi ka langgarna ahli ibadah. Kalanggarna, langgar itu bahasa dia namanya musola. Kalanggarna ahli ibadah al-jahili anu bodoh, al-jahili anu bodoh. Faqala mangka ngucap saha ahad, faqala mangka ngucap saha ahad, ya abdi, hei hamba kuring, ya abdi hai hamba kuring, qabiltu narima kuring dakwataka kana doa anjeun, dakwataka kana doa anjeun, wa ghafartu jeung ngahampura kuring, wa ghafartu jeung ngahampura kuring, wa ghafartu jeung ngahampura kuring laka ka anjeun, wa ghafartu jeung ngahampura kuring laka ka anjeun, dzambaka kana dosa anjeun, dzambaka kana dosa anjeun nimfa fatruk mangka kudu ninggalkeun anjeun, fatruk mangka kudu ninggalkeun anjeun al ibadah kana ibadah, al ibadah kana ibadah, wastari jeung kudu ngaso atawa istirahat anjeun, jeung kudu istirahat anjeun,
Faqala mangka ngada usaha al-abidu anu ahli ibadah. Ilahi du Gusti kuring. Ilahi du Gusti kuring. Ini saenyana kuring. Ini saenyana kuring eta arju ngarepkeun kuring. Eta arju ngarepkeun kuring. Mingka ti anjeun. Hada kana ieu qabil tu dakwataka. Hada kana ieu qabil tu taluhureuna. Wa inni jeung saenyana kuring. Eta eta itu kho. Eta ahmaduka muji kuring ka anjeun. Eta ahmaduka muji kuring ka anjeun. Wa ashkuruka jeung syukuran kuring ka anjeun. Wa ashkuruka jeung syukuran kuring ka anjeun. Wa a'buduka jeung ibadah kuring ka anjeun. Min zamani kada dikawit mangsa anu ieu. Min zamani kada dikawit mangsa anu sakieu. Dikawit mangsa atau zaman sakieu. Fasoro mangka jadi saha jahil. Fasoro mangka jadi saha jahil. Eta mukhtian jalmi anu lepat. Eta mukhtian jalmi anu lepat. Wa kafiron jeung jalmi kafir. Bijahlihi sabab wa kafiron jeung jalma kafir. Wa kafiron jeung jalmi kafir bisa Sumadahaba bijahlihi sabab bodona abid. Bijahlihi sabab bodona abid atana bijahil. Bijahlihi sabab bodona abid atana bijahil. Sumadahaba tuluy indit saha ahadu. Sumadahaba tuluy indit saha ahadun hiji jalmi minhum tinas tu baris kahiji handapkeun judul. Minhum tinas ilal fasiki ka jalmi fasik. Al alimi anu pinter. Faidan mangka dina nalikana zahaba ahadun minhum. Faidan mangka dina nalikana zahaba ahadun minhum. Talureuna baris pojok kiri. Huwa ari itu alim eta yashrabu nuju ngaleut saha fasikul alim. Eta yashrabu nuju ngaleut saha fasikul alim al khamra kana khamr. Faqala mangka ngucap saha ahad. Faqala mangka ngucap saha ahad. Ya abdi hai hamba kuring. Ittaqi kudusieun anjeun. Ittaqi kudusieun anjeun. Minni ti kuring. Wa ana halna ari kuring. Eta rabbuka pangeran anjeun. Eta rabbuka pangeran anjeun. Asturu nutupan kuring. Zambaka kana dosa anjeun. Wa anta halna ari anjeun. Wa anta halna ari anjeun eta latastahi henteu era anjeun. Eta latastahi henteu era anjeun. Minni ti kuring.
Fa ini mangkasanya na kuring eta uridu ngarepkeun kuring eta uridu ngarepkeun kuring likuka kana yenta ngaruksak kuring ka anjeun kana yenta ngaruksak kuring ka anjeun fasala tuluy ngahunus ngahunus pedangan ngahunus nasa atau ngahunus nasa atau napi bukan mah nyabut gitu, nyabut pedang menghunus nyabut atau ngasah gitu. Saha al alimu jalmi nu pinter saha al alimu jalmi anu pinter al fasiku anu fasik al-fasiku anu fasik saifahu kana pedangna alimul fasik saifahu kana pedangna serat wa kharaja jeung kaluar saha alimul fasik wa kharaja jeung kaluar saha alimul fasik tapi min makanihi di tempatna alimul fasik Pakola mangkang ngucap sahal alimul fasik ya mal'unu hejal minu dilaknat ya mal'unu hejal minu dilaknat anta ari anjeun etala ta'lamu mual uninga anjeun etala ta'lamu wal uninga anjeun Rabbaka ka pangeran anjeun Rabbaka ka pangeran anjeun fa inni mangkasanya nakuri fa inni mangkasanya nakuri eta u'allimuka bakal ngawulang kuring ka anjeun eta u'allimuka bakal ngawulang kuring ka anjeun Rabbaka ka pangeran anjeun Rabbaka ka pangeran anjeun al-ana dina ieu waktu al-ana dina ieu waktu fafarotu lumpat sahadzalikal qailu itu jalmin ngucap sahadzalikal qailu itu jalmin ngucap fa'alima mangka terang saha ahad bidzalika kalawan itu ya mal'unu kalurena bidzalika kalawan itu ya mal'unu antara ta'ala bilahirihi alkho syarafal ilmi kana nimfa kana mulyana ilmu wa ahlihi jeung ahlina ilmu diambil tina syarah muraqil ubudiyah halaman kagenep nah itu waruwiya jeung diriwayatkeun an Ma'rufil Karhi di Syekh Ma'ruf Al-Karhi eta yang kahijinya angka hiji eta tanda nu dihandapna wa Abu Mahfudun Ma'rufun bin Khairuzin Al-Qurhi kana minal masyayikh al-kibar eta keterangan sahazi Ma'ruf Al-Karhi itu eta keteranganna dihandap waos penyalira we hartotkeun penyalira annahu naon annahu sa'anyana Ma'ruf ada merujuk Ma'ruf eta qala ngadawu saha Ma'ruf lama mata dina samangkana maut saha Abu Yusuf so ibu Abi Hanifah anu jadi santrina Imam Abu Hanifah Imam Hanafi ta Abu Yusuf teh saha aya lam yakun mangka teu aya minan nasi di manusia
saha ahadun hiji jalmi eta hadoro ngiring atau hadir ngiring saha ahad janazatahu kana janazahna Abu Yusuf janazatahu kana janazahna Abu Yusuf li'annahu karana sa'nyana Abu Yusuf eta kana aya saha Abu Yusuf eta yadkhulu asub saha Abu Yusuf fi amri sultani dina perkarana raja Faro'aituhu mangka ngimpi kuring ka Abu Yusuf atau ningali mangka ngimpi atau ningali kuring ka Abu Yusuf fil manami dina kersare qabla ayyudufana dina sate acana yen tadi pendem saha Abu Yusuf dina sate acana yen tadi pendem saha Abu Yusuf fakultu maka ngucap kuring lagu ka Abu Yusuf ma fa'alallahu bika ma kana naon fa'ala migawe saha Allahu Gusti Allah bika kalawan anjeun qala ngadawu saha Abu Yusuf ghafara ngahampura li kakuring saha Rabbi pangeran kuring kultu ngucap kuring bil madza sabab naon dihampura dosa aja bimada sabab naon qala ngadawu saha Abu Yusuf binushi sabab nganasehatan kuring lil muta'allimina ka pirang-pirang jalmi nu belajar ka pirang-pirang santri ka pirang-pirang jalmi nu belajar fantabahtu mangka ugah kuring minan naumi tina sare pasyahidutu tuluy ngadatangan kuring mangka ngadatangan kuring janazatahu kana janazahna Abu Yusuf syarat rokil ubudiyah halaman katilu carita nu kahiji dina kautamaana jalmi nu boga ilmu jeung saena panuntunganna jalma nu boga ilmu husnul khotimahna. Nomor kahiji dicaritakeun sebagian manusia itu berbeda pendapat antara mulyana jalma pinter tapi fasik jeung jalma bodoh tapi ahli ibadah. Ahli fasik naon tuluy ngalakukeun dosa ahli sekarang fasik. Kok ngarti tapi ahli tuluy ngalakukeun dosa. Tapi ngarti pinter. Aya jalma bodoh tapi ahli ibadah, teu ngarti kana ilmu ibadah tapi ahli pisan kana ibadah. Tah eta mulia nu mana? Mulia nu mana? Mulia nu pinter dina ieu barangnya. Ngangka adalah urang nu penting mah pinter uyos ngalakukeun dosa ge teu bisa. Urang mah kuduna pinter jeung ahli ibadah, itu atunya. Nah, fa kharaja ahadun minhum wa dhahaba ila sawmatil abidil jahil
Kayak ngalogatna. Terakhir. Aya hiji jalmi indit kalanggarna jalma bodoh tapi ahli ibadah. Nyarios si eta jalmi teh. Hamba kuring. Aya jalma kurwirik tapi bodoh. Hamba kuring. Kobil tu dakwataka. Kuring teh geus nampi narima kana doa anjeun. Kuring teh geus ngahampura dosa anjeun. Maka dikawin ayeuna geus ulah ibadah deui. Istirahat we. Kasahnya lah situ teh kajalma bodoh. Cek jalma bodoh teh. Alhamdulillah ilahi duh Gusti. Kuring teh ngaharepkeun anu kieu. Ditampi doa kuring. Dihampura dosa. Kuring teh muji ka anjeun, kuring teh nyukuran ka anjeun, kuring teh ibadah teh geus langit. Fasoro muktian wa kafirun bijahli. Maka seketika itu eta jalma teh salah. Jeung jadi kafir. Seperti apa yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perkara anu haram pikeun batur, pikeun anjeun mah halal. Lamun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bodoh, maka geus. Makanya ahli zikir kudu pinter. Sieuna kan gitu. Sudah itu urang teh. Berzikir teh, mungkin teh asa mimpi aya saya ieu datang ka urang. Maka urang teh ngabangun kitu sendiri doang, deui. Bodoh teh. Akhirnya jadi jalma kafir. Karena ibadah nang geus geus tengah lakukeun deui gara-gara percaya jalma ngobrol ke Allah. Karena bodoh dengan subhanallahi ba'ad minhum. Tuluy eta jalmi teh indit deui. Ka mana? Ilal fasikil alim, ka jalma nu fasik tapi pinter. Fasik tapi pinter. Fa idzan huwa yashrabul khamra, ngadatangan kadinya lain keur wiri lain keur ibadah tapi keur abong. Ayeuna eta jalmi teh deunyeun. Ya abdi, ittaqi minni wa ana rabbuka. Hamba kuring, anjeun kudu sieun ka pangaran anjeun. Kuring teh nutupan dosa anjeun. Anjeun teh eta kuring atuh. Fa inni uridu uhlikuka, kuring bakal nyiksa anjeun, kuring bakal ngahancurkeun anjeun. Si jalmi nu pinter eta teu katipu. Anjeun muhun Gusti muhun teu. Pasal saifa anjeunna muka bedong biasa. Dia mana? Begitu kan. Wa kharaja min makanihi faqala, mau pedang ya maluru jalma nu dilakna antala ta'lamu rabbaka. Anjeun teh apa kapangan anjeun ngaku-ngaku pangeran. Fa ini wali muka rabbaka ala. Kan dia urang diajarkeun saha nu ngaran pangeran anjeun teh. Fafar dzalikal qail, jalma nyeres kitu teh langsung indit lumpat dieuna. Falima bidzalika syarafati wa alina. Dari kejadian itu bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang mempunyai ilmu itu mulia walaupun fasik. Tapi jalma bodoh walaupun ahli ibadah itu dikhawatirkan bisa tersesat. Waruwiya an Ma'ruf al-Karhi, diriwayatkeun deui ti Syekh Ma'ruf al-Karhi annahu qala lamma mata Abu Yusuf shahibu Abi Hanifah, ketika Abu Yusuf muridna Imam Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah ketika maot Abu Yusuf teh aya hiji oge jalma nu ngalayan. Imam gede, pintar, wiji jajan ngalayan. Urang mah pandai ge 90 mah ngalayan. Ieu mah ulama besar, teh hiji oge nu ngalayan. Nu ngadatangan. Kunaon penyebabna? Karena anjeunna itu berkecimpung di dunia pemerintahan.
teu aya anu ngalayan saurang oge. Karena Abu Yusuf itu deket atau mengikuti pemerintahan. Ya dulu fi amri sultan. Terus Syekh Ma'ruf Al-Qarni itu teh ngimpi sebelum Abu Yusuf teh dipendam, sebelum Abu Yusuf dikubur. Dina ngimpina Syekh Ma'ruf Al-Qarni teh nyarios fakul tulahu ma fa'alallahu bika hal naon anu ku Gusti Allah dipasikeun ka anjeun. Saur Abu Yusuf teh kuring teh tos dihampura dosana ku Gusti Allah. Ku sabab naon pan anjeun teh teu aya nu ngalayan saurang oge. Nah, ku sabab naon binushi limutaan limina margi kuring teh sok nganasehatan, sok ngobrolan ka santri, kamuring-kuring gitu. Akhirna Syekh Ma'ruf Al-Qarni teh ubah dina sarena, langsung indit ngahadiran pemakaman Syekh Abu Yusuf. Eta husnul khotimah gitu. Jadi ulah gampang menghakimi seseorang. Jadi kayak ulama mungkin ada kegiatan pemerintah ya supaya lebih komentar. Hikayat nu kadua ngalogat. Tahu kita ceritakan kisah ya lumayan yang cerita tapi jangan ceramah geus kudu ngajarkeun ceramah deui jawab kami tadi cukup ya. Lumayan kan 7 menit menang amplop. Al-hikayatu ari carita asaniatu anu kadua bila pigar kitabna teh ya eta fi mulazamati thalabil ilmi dina netepan milari ilmu walau lam yakun sanajan teu aya eta ma'ahu sertana tolib naon zadun sangu tau bekal sangu di bekal zadun bekal. Nah ieu nerangkeun santri keur masantri teu boga bekal tapi tetep ada nah ieu ceritana nya sing semangat urang mah gaduh bekal ieu mah teu gaduh bekal hayu mah santri. Wahukia dicaritakeun jeung dicaritakeun anil Imam Syafi'i ti Imam Syafi'i ieu caritana Imam Syafi'i ya radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngaridoan sallallahu insyaallah anhu ti Imam Syafi'i lamma waroda dina samangsana datang saha Imam Syafi'i ada maruji Imam Syafi'i Al-Madinah ka kota Madinah ka kota Madinah wa jalasa jeung saling saha Imam Syafi'i wa jalasa jeung saling saha Imam Syafi'i fi halaqatil Imami Malikin dina perkumpulanna Imam Malik. Halaqah itu perkumpulan dina perkumpulanna Imam Malik. Wal imamu Malikun ari Imam Malik asina wal imamu ari imam rupana Malikun Imam Malik gitu. Wal imamu Malikun ari Imam Malik eta yumliu ngaimlakeun didikte ya didikte eta yumliu ngaimlakeun atau ngadikte sa Imam Malik al-muwatta'a kana kitab muwatta al-muwatta'a kana kitab muwatta alaman luhureun jalmi aina hunaka anu tetep dina eta halaqatil imam halaqatil imam ta pinggireuna pojok kanan fa amla tuluy ngaimlakeun saha Imam Malik kada Imam Malik Imam Syafi'i nya ieu na rujukna sing benten ge maka ngaimlakeun saha Imam Malik alaihim luhureun man samaniyata asyara kana 18
naona hadisan hadisna. Wa kana jeung aya sa Imam Syafi'i Imam Syafi'i sawakana jaya sa Imam Syafi'i syaita fi akhirayatin nasi dina pirang-pirang akhirna manungsa dina pirang-pirang akhirna manungsa waromakohu jeung ningali atau menatap ningali ka itu Syafi'i jeung ningali atau menatap ka itu Syafi'i sa al Imamu Malikun Imam Malik sa al Imamu Malikun Imam Malik bibasorihi kalawan paningal hatena Imam Malik kalawan paningal hatena Imam Malik atau sret wa huwa halna ari Syafi'i eta yaktubu nulis saha Syafi'i eta yaktubu nulis sabi usbuhi kalawan derijina Syafi'i ala dohri kafihi luhureun luarna dampal pananana Syafi'i luhureun luarna dampal pananana Syafi'i Falamma tafarraqo mangka dina samangsana pisah mangka dina samangsana pisah saha ahlul majlisi ahli majlis da'ahu mangka nyauran saha Malik Syafi'i mangka nyauran saha Malik Syafi'i wasa'alahu jennaros saha Malika Syafi'i jennaros saha Malika Syafi'i an baladihi ti negarana itu Syafi'i wa nasabihi jeung nasabna Syafi'i fa'akhbaru mangka mere kabar saha Syafi'i ka Malik karena mangka mere kabar saha Syafi'i ka Malik lamun beda loh kode kayak jadi manana beda deh lamun ka Malik maka lamun Syafi'i S lamun Malik M kita ben pahili faqala mangka ngucap saha al Imam Malik Imam Malik mangka ngucap sa Imam Malikun Imam Malik ro'aitu ka ningali kuring ka anjeun tab'asu halna ulin anjeun ngulinkeun anjeun halna ngulinkeun anjeun ha alif hal biadika kalawan panangan anjeun mimto kalawan eta teh mimto biadika kalawan panangan anjeun ala dohri kafika luhureun luarna dampal panangan anjeun luhureun luarna dampal panangan anjeun faqala mangka ngucap saha Syafi'i Imam Syafi'i lah henteu uli walakin ni tetapina kuring eta iza amlaita dina nalikana ngaimlakeun anjeun eta iza amlaita dina nalikana ngaimlakeun atau ngadikte anjeun hadisan kana hadis mimfa kana teh mimfa maful kata betuhu mangka nulis kuring kana hadis ala dohri kafi luhureun luarna dampal panangan anjeun kuring luhureun luarna dampal panangan kuring wa in syita jeung lamun itu syit syarat syit jeung lamun kersa anjeun
jeung lamun keresahan jeung ada tuh mangka jim di pinggir ya, kalau jim di pinggir jawab, kalau jim di bawah jamak pirang-pirang. Nah eta penting logat supaya lebih mempercepat ngalogat fungsina kode teh. Tuh mangka ngulangi kuring alaika luhureun anjeun makana hadis amlaita anu ngaimlakeun anjeun alaina luhureun urang sadaya luhureun kuring. Faqala mangka ngucap saha Malik hati kudu ngadatangkeun anjeun Fa'amla tuluy ngadikte saha Syafi'i alaihi luhureun Malik as-samaniyata asyara kana 18. Naon tamyiz naona hadisna rupana alati perkara amlaha anu ngaimlakeun saha Malik kana alati anu ngaimlakeun saha Malik kana min hifdhi tina hafalana itu Malik fa'adanahu mangka ngadeukeutkeun saha Malik ka Syafi'i minhu ti Malik wa qarrabahu tegesna ngadeukeutkeun saha Malik ka Syafi'i wa qala jeung ngucap saha Malik lahu ka Syafi'i ya Muhammad hai Muhammad ittaqi kudu sieun anjeun Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala fa innahu mangka saenyana kalakuan teh titik-titik eta saya kunu bakal aya laka pikeun anjeun pikeun itu kaf atau lam logatna kode naon sya'nun tingkah atau derajat naon sya'nun tingkah tanapi derajat afada mere paedah dalika kana itu carita saha sayyiduna gusti urang sadaya rupana al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu fi majmu'i kalamihi dina kumpulana dauna itu Imam Ahmad bin Hasan al-Attas dina kumpulana dauna itu Imam Ahmad bin Hasan al-Attas kami kitabna Tadhkirun Nas halaman 281 nasya'a tumbuh masalahna ieu kena dilanjutkeun meh
Senyambung kalau menjadi lanjut. Saha Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yatiman hal anak yatim. Yatiman hal anak yatim. Fi hujri ummihi dina pangkuana ibuna Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu yatim. Fi qillati aisyin dina sakedikna kahirupan. Hese hirupna. Wa dhaiki halin jeung sempitna tingkah. Jeung sempitna tingkah sawa hese nganaon hese hirupna hese. Wa kana jeung aya sah Syafi'i isi baru dina waktu alidna Syafi'i eta yujalisu calik saha Syafi'i al ulama ka para ulama mimfa wa yaktubu jeung nulis saha Syafi'i ma kana perkara yastafiduhu anu milari faedah saha Syafi'i kana ma yastafiduhu anu milari faedah saha Syafi'i kana ma fila idomi dina pirang-pirang tulang wan itu dina tulang wa nahwiha jeung umpamana itu idom sret jeung umpamana itu sret li ajzihi karena lemahna Syafi'i anil waroki tina kertas hatta malah sehingga pinu min hadina itu idom naon khobaya pirang-pirang kamar atau tenda naon khobaya pirang-pirang kamar atau tenda. Cerita dia diambil tina kitab Tahriful Asma'i wal Lughat juz 1 halaman 67. Cerita dari muka 2. Imam Syafi'i, Imam Quran sadaya, diceritakan ketika beliau datang ke kota Mekah berguru ka Imam Malik. Imam Malik teh keur ngadiktekeun kitab Muwatta. Kitab Muwatta teh kitab berisi hadis-hadis. Anjeunna ngadangukeun Imam Malik keur nerangkeun hadis 18 hadis diterangkan ku anjeunna ka murid-muridna. Imam Syafi'i ngadangukeun bari naon anjeunna nulis hadisna teh make curugna di mana? Nah ieu kieu 18 hadis ditulisna urang mah ahli bali geus secukupan sih. Kumaha tuh nulis? Pandung minau dikieu ku Imam Malik teh eta jalma teh keur naon panggil karya di dinya teh kuring keur nerangkeun hadis kalah kaulinan we mah teu naonan nya ulinan teh surah mah kan ulinan teh ieu urang tah akhirna dipanggil ku Imam Malik ditaros anjeun di mana. Nah, setelah di mana? Orang mana? Imam Syafi'i kan masih sanadna ka Nabi Muhammad dalam nama Habib Syafi'i. Para wali songo itu Habib apa? Sunan. Akhirnya terpercaya maknya aja nah. Kuring kan nerangkan hadis ku anjeun teh ditulis maka curug anjeun ditulis dina dampal panangan. Ieu ngaranna naon tuh? Tadi ada panangan.
tonggong. Nah, Sofian sob. Upami benar-benar anjeun tadi merhatikan kuring, nulis hadis dina pandangan sok ayeuna. Wa in syi'ta atu alaika ma amlaita alaina. Pami teu percaya jeung Syafi'i, kuring bareng ngaimlakeun. Naon tadi anu dijelaskeun? Saur Imam Malik faqala hati sok. Aya imlakeun. 18 hadis. Akhirnya berebet bisa. Oh, itu teh karomah ya. Ini jangan pintar. Nah, ya Muhammad. Akhirnya santos itu Imam Malik teh takjub heran. Hadis Syafi'i, ya Muhammad, ittaqillah fa innahu sayakunu laka sya'nu. Oh, anjeun teh jaga geus ageng sing bener sing betul di ajana anjeun bakal mendak derajat luhur. Itu tidak detik ini beda itu Imam Malik ku guruna. Akhirnya naon? Afala dzalika sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan keterangan ieu teh diterangkeun dina kitab Tadhkirun Nas halaman ka 280. Imam Syafi'i itu tumbuh anak yatim. Yatim itu tidak punya ayah. Yatim tidak punya ayah, tidak letih. Fi qillati aisin hese kahirupan teh. Boro-boro jang ngiriman bekal, jang meser kertas ge pada aya. Urang mending buku-buku makabeuli, kitab-kitab makabeuli ngantara di logat. Urang mah kertas aya, pulpen aya ngantara da nulis. Imam Syafi'i mah kertas tegaduh, pulpen tegaduh nah iya we. Kertas tak ada dampal panangan pun jadi. Ayeuna mah anjeunna ti leuletik kresep kumpul jeung para ulama jeung nuliskeun naon anu diterangkeun ku para ulama fil idhomi dina tulang. Oh, mendak tulang. Nah, iga sapi, misalkan iga onta urang tulis. Atau dina kulit. Pakai pulpen dicocol aja menggala-galanya cocok menaya pulpen eta ge juga pernah nyerata sehingga di bumina di tenda teh pinuh ku kulit pinuh ku tulang keusina naon tulisan sehingga jadi imam besar nu dianggap ku ribuan urang kasih kan pemahaman Imam Syafi'i. Nah, ting semangatnya Imam Syafi'i emang orang sakit. Teu aya kertas, make kulit panangan. Ting semangat. Imam Syafi'i beliau ketika ngaji ka Imam Malik teu make kertas, make panangan di kieu. Karena kekuatan beliau tekad kuat berhasil. Wallahu a'lam bishawab.